carita baheula dulur urang di Bulah Kulon ngumbara ka Jakarta ka dieu ka hilirnya. Biasa dulur urang di Baduy pan manehna mah sok karuat jasa lalu bang bae ka mana-mana ge paling dia mau bekal doang gitu sararopan manehna mah tapi karuat jasa lumpang bae ka mana-mana kabeneran pas sampai di kota. Nah manehna diwauhan ku tukang ojek. Nah eta tukang ojek ngomong ke manehna, "Weh mang, ngasaan naik motor urang atuh ya," gitu kan, supaya bisa ngarasanan naik kendaraan bermotor gitu. Nah bung nah itu coba pan urang babaturan ge sama-sama wau ayeuna ku urang mamang diajak ka imah urang engke satu waktu kan urang bisa ulin ka lembur mamang ka Baduy. Nah akhirnya ngahargaan karena persahabatan daek tah mamang si ti Baduy teh naik motor naik nggak si mamang Baduy teh diajak ka imah tukang ojek. Nah ulin lah bahasana urang berangkat tukang ojek kayak mana di jalan sabar ngobrol beta. Nah akhirnya mang lamun lelempangan gitu kuat amat sih mamang eta sampean sukuna gitu kan. Geus biasa atuh dah mamang mah gitu lelempangan gitu kan. Ari maneh imah mawa motor kieu ngojek geus kebal. Geus mang sabaraha lila lah atuh geus ya 20 tahun mah. Nah cok tukang ojek teh si Baduy ini keur ngabonceng ngajawab kieu kuat jasa sih mah geus 20 tahun mau motor kieu kuat sih mah aing mah karak sakedeung dia suku aing ngajeplok cok tukang ojek kunaon emang mang ieu suku aing ngajeplok pas eureun tah si tukang ojek nyali sukuna orenganan nya malah ini cak buset nih cak knalpot.